Sampurasun anu kapihatur. Alhamdulillah urang tiasa pendak deui ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP nyaeta wayang golek. Tah wargi sedayana wayang golek dina danget ieu bade ngahadirkeun wayang golek ti Giriharja 2 anu bade disangakeun ku almarhum Haji Ade Kosasih Sunaria. Dina judul Sang Hyang Permana Jati. Tah ieu teh nya bade di halangkeun ku sinen-sinenna nyaeta Ibu Cucu Suryani sareng Ibu Ai Supartini. Oge wirasuara Mang Samin. Sumangga wargi supados teu nyangkolong tingkan waktu surang sami-sami Bandungan bagian anu kalima. Kayak kawargi anu aya di mana wae sumangga wilujeng ngadangukeun ieu cariosna. Tobat Gusti Kakang Semar milu Kakang. Astra jing aku mah bae pipetaeunana yang salah saurang kumaha ieu teh atuh jang. Ya, mah kumaha mah geus kieu mah atuh. Mah atuh mah apa? Bisa jadi mah ku semah-semah nu tadi hiji di antarana tinu dua eta nah ieu teh ti Majeti atawa ti Nagara naon hiji teh hiji deui teh karasa iri nyamanya karasa nah iri karasa di antarana eta urang laporkeun naikan wajib yang tong make dilaporkeun urang tangan urang susul ka dua nagara urang apraknya wajib mah pengawakan istri deui. Kakang Semar milu Kakang barang saweg Dewi Sutiragen anu jerit kocak mebet-mebetkeun salira di satengahing sapratane pun Raden Gatotkaca tumeka wontening tumaritis saha Juragan Gatot Mangwas pada neraka salah Mangwas pada neraka tempat tumarengan anem ya pada tumarengan anem mangwas pada katung pada tumarengan anem lagi ingkang kaget paningaline ya wis kena bikin pinasti kesayang Widi kesayang Widi Coba Gusti pangaulaan anom geningan keresan sumpi agan nuhun kan sumpi mohon ditadi agan aya kajadian naon da repot nyapot munjung heureuy sia dibabuk we nya aral cilaka pun bapak teh bapana barudak anu tiwas naon wa cerita ke Nasra jinga ngomong sia hot saya agan telah sumping cilaka pun bapak cilaka naon tong bari jeung ceurik nyari tanah atuh si lain hanya ngomong kayak hareup aya sedikit emang ipis bibir jadi oge namanya juh ting bibir caritakeun dawala si lain hanya kudu kana bibir nya kita coba ti kanal teh pelan namanya
atur uninga pun bapak teh teu damangna langkung repot. Tuluy. Atuh naha dikeresakeun me aya tamu duaan ti nagara jin hiji ai anu pangpayuna jenenganana saha teh Untuk sama Candrapati. Candrapati ti nagara Majeti. Anu hiji deui ti nagara naon teh kasebutna ngaranna mah Sanghyang Permanadewa. Di nagara Girikadasa ngan ieu dua tamu teh benten maksad anu hiji mah priyogi kanggo tumal pun bapak. Waduh. Nu ti mana? Anu ti nagara Majeti kuan. Jin, siluman, silemin, barakasakan. Anu hiji deui mah pun bapak teh bade damel puputon malahan upami kersa mah sanasara kulawarga kitu. Abdi teh bingung kulan. Ninggal dadegan nu hiji deui busekel adukeun ku abdi teh duanana. Cekeng ieu butuh ku pun bapak butuh, itu butuh. Wani kayaknya itu cek abdi teh. Nyaha. Wani cenah ger we. Di nagara Majeti teter mabur. Atuh kapaksa anu unggul teh diadukeun sareng ieu tak jago singel. Pun lanceuk. Dah. Makayaan rubuh ku pun lanceuk mabur. Itu rubuh pun biang ngoceak di kebon salak yen pun bapak parantos ngap napasna kulantos langkung ponok. Koceak pun biang derengdeng abdi nyampeurkeun sareng pun lanceuk ai gok kralak pun bapak terus naon. Bapana barudak tiwas. Iwas bapak maut pisan maut naoge. Bapana barudak tiwas anu dugi ka kanteuna malahan layonna ge aya nu nyana. Layonna aya nu nyabet ngahiuk ti awang-awang. Anu nyabet urang ti awang. Dapur pun bapak. Tuh kan tiwas kan. Ya. Bapak anu mau kan. Tulung kan. Tulungan bapak barudak anu waduh bisa jadi dibawa di antarana dugaan maneh ka nagara mana dibawana ieu duka kulan abdi santiasa nyungsi duka ka Girikadasa duka ka Majeti ya kapaksa abdi teh kedah ngabujengan teh ka dua nagara tadina resam ieu anu sajabina wa merdih nyupunkeun tulung pantosanana bapana barudak nyuhunkeun supados dipilari wa oge moal bade cicingeun bakal ngalengkahkeun suku wa sumpah buluan bulucang jangan orai dada antua kana bumi bukideung karibodas mawara mulang ka nagara lamun sintasan ka pendak layon bapana barudak kapaksa wa teh kalengkahkeun suku pikeun pumela tumuh turu kanu jadi salaki wa teu suka wa teu ridho lamun layon bapana barudak teh bisa kacekel deui ku wa. Waduh. Wa sudiragen wa. Kula anu dawala pulang pot. Ya. Ieu waktu teu bisa ditempuh ku waktu saeutik. Nuhun. Wayahna wa sudiragen saraya dibawa ku kaula ngancik di Melajang Tengah wa. Sanggeusna wa dipernahkeun di ditu, kaula sanggup pikeun angan. Ayu init wa. Dawala init heula. Sun aya abdi mah kumaha ieu we sun kumaha pun biang mah kitu tageuning meunang pangangkeun urang ti pamarentah tina wajib. Upina wa teh sanes teu nampi kana kadedeh hidup kana kanyarah hidup. Wa teh kaya ngalengkahkeun suku pribadi pati-pati teu kapangih oge ai geus kapanasaran peupeus mah dina hate wa teh wagelanana wa sanes teu nampi kana pangangkeun bade mios pribadi sareng barudak atur nuhun kana pangangkeun salira wa lalakon ti nagara ka nagara lain saeutik wayahna init wa soal ieu kaula nu tanggung jawab sanggup jangan ini pot urang nya Melajang Tengah we atuh mah bisa yang mate geus sumpah tadi kadenge goreng patut mah kudu lu baratina sumpah mah moal mulang ka nagara lamun can kapangi bapa maneh jang
eta mah masrakeun ka manehna deuk milu ka mana deuk ngancik di kota linggih di Melajang Tengah sareng Juragan Anom. Gimana ente ka abdi make jeung cul ka emak? Ya. Kieu Anom kulan upami dihalanganna pun biang teh moal tiasa. Mohon. Nyuhunkeun doa api doana abdi bade ngalengkahkeun suku. Abdi ge sumpah moal warawangsul upami teu can penak layon pun bapak. Ya. Bade ngiring abdi kan nuhun kana kadeuhagan. Aslinya teh ola kulan ulah sarwana sia. Wa ini wa. Wah tiasa Anom era ku sumpah wa teh Raden. Di Melajang Tengah wa bahaya ieu lain rokok saeutik. Ya. Wa sanes teu nampi nanging dalah dikumaka. Dek init moal. Hot. Aduh. Aur engwe nyong. Bentor ku eta mah Bang. Sanaos bari kumaha wa teh moal tiasa, sakali moal tiasa tetep moal. Gatot Kaca negerakeun kadeudeuh ka kulawarga Tumaritis. Salajengna kulawarga Tumaritis disabet ku Raden Gatot Kaca nanging Dewi Sudiragen watek wantos garwa Semar Kudapawana estu teu kosong batina. Barang digabruk ku Gatot Kaca maksa dirawu opatanana leungitan plepih ilang tanpa krana musnah tina paningalna. Gaya tapak-tapakna acan atuh Gatot Kaca haneueul kalayan muji kana kasaktian Sudiragen. Hot. Lapor Aduh, gua Sudiragen. Nyata dik jayang rana punyuling apa-apa. Siastra jinga leungit tawala. Yakin. Lamun kieu nyata. Kasetiaan Sudiragen lain heureuyeunan kam jadi salaki sanajan bari hina jeung papa teu boleh tumutut. Wa Prabu Paman Dipati tiwas warga Tumaritis prihatin. Astra jinga. Di mana itu euy? Ka dieu jang. Dolo itu. ngaman tepakan ku. Nah, jigana geus deukeut ka Saptarenga ieu teh mah. Jauh di dieu urang. Memang ieu teh geus kabus ka daerah Saptarenga jang. Nya we buru ibrah ka tembong geus di dieu dulu itu bebas itu. Oh, Deukeut ka bebasnya. Ih, karek inget. Naon ka? Saptarenga ka kidulna bulu. Ketit-ketit ka tembong pakuona Gusti Abiasa. Nya bener. Tupan itu teh nu ngajumpluk itu teh anu langkung caket ka Saptarenga panglenggahanana Gusti Nakula. Tuh sawajajarnya anu ka kidulna babira tabu. Dalam muka kalerna bojong loa. Mantong bojong loa aya bukana. Percanten kana kaulungan mah Dina pelebah dia muadek jalir tina janji era kudiri mah kudu make ngabokongan diri tetep moal mulang ka nagara lamun seuk bapa maneh can bisa ka pangijang. Malamun bapa geus dipaehan diri tu mastakana diteukeu. Dek di tangan awakna sirana mah sanggup pikeun anganana. Kumaha lamun geus dikubur kabeh? Mah sanggup ngalina. Aya kitu kasetiaan emak tadi ga pamajikan dewek nu acan nya kitu. Ya. Yo pamajikan dewek. Iraha kauluna. Bulan? Nya iraha. Moal cecok ek mah. Moal cocok ka panayagan daek kawin. Sabab? Bulan? Sabab kumaha? Moal we. Ieu. Nya. Jakeun sabab-sababna tuh. Nya. Nya homa panayagan lawara teh kudak jo mawaan cak datang ka itu. Nya. Pajarkeun teh nyamungan aya isuk-isuk jo namprak tasieun kitu Nya eta nu pokona mah panayagan nu montok-montok teh. Nya. Nya ditanyakan bale enah. Bale enah. Barang Dewi Sudiragen ngaraga meneng bingung kedah ka mananya pilempah.
ngalengkahkeun suku naha ka kaler kaki duka kulon kawetan masih kena ayat dina teka-teki. Sapratane pun ti katebihan aya hiji jajaka. Cakayana Gilang Gumilang lir dewa Kamajaya lumunsur ti kahyangan. Kalawan nyamperkeun ka para pawongan. Kudina dareh deh dibarengan ku DP-DP hanap asuh. Mang. Mang samang tahun tuh. Kasaha aja euy? Ka urang jigana. Bandung. Jiga tukang kreditnya. Mang anu nuju ngariung. Saha? Saha teh? Saha jang? Jiga hopeng wabuh jigana. Sajadi. Antosan ye kaula aya kaprieuyan Mang. Pangapunten pribuan anu geulis pangapunten. Teh sabria atuh taya lepatna dupi salira teh bade ka mana mulih ti mana antos ieu budak kasep pisan euy jiga dewek ke bangir-bangir namanya aya sipit-sipitna mah jiga kuring teh wes akang lah galingna non teh ya. Tos
Kah Amarwata Suta Iya Denera kaget ingkang paningali pangapunten Nyai anu gelis ngaganggu kaula tetapi nodama yang gerak tempat yang wawuh atau teu asa kakaragok Pak itik asa kasep-kasep ting budak teh diga abdi tahun dina 18 tahunan umur teh kieu kasepna abdi banyak ha wilujeng tepang den mang ditampi mang pangapunten ngaganggu kaulanya rata-rata ina ai suka mah nyebutna teh neng we geulis ai suka anakna mang ternyata matak nyeri hate tau ge beli eta nu pungkur iya pun adik pulang bade tumaros dupi salira teh nu ti mana teh ieu teh kaula sumuhun sategasna kaula teh teu boga tempat pangancikan anu matu loh seolah-olah kaula teh jelema tukang ngalalana oh perantau juga nama itu nya ai potongan mah jiga potongan mahasiswa nya kitu ya sajadi dupi jenengan teh saha Raden ngaran kaula teh pun Sanghyang Permana Jati loh Sanghyang Permana Jati nah anu datang ka urang mah permana dewanya heeh puasa info ya jelema teh bade ka mana ayeuna teh ante kaula teh milari pangalaman memang kaula sangat kaget ninga anu geulis jiga parantos nangis nya teh naon janten lantaran coba naon anu tumiba ka salira manawi kaula tiasa nulunganana ka salira kaula nyagikeun pareka sareng pikiran naon katunggal salira naon kaprihatin salira geuna jelema teh tukang amal ieu bisa jadi mangga saurkeun sadaya-daya dupi jenengan saha ngaran kaula teh Dewi Sutiaragen aya mang ieu anu diiket untuk nyebat emang atuh sabab nyai ka indungna nyai geulis ka abdi emang ya mun ka indungna nyai geulis atuh ka anakna mah kitu ya eta paling gorengna nyebut om ieu teh pun biang kulan mana teh ieu Gusti ya ieu teh pun anak sadayana ge Raden ai manawi teh ieu teh istri teh putra salira ayo kubat ilah nasib tapi kaki memilikan ai melek saha mang jenengan abdi kan nya di Pati Gagar Gunung sih waduh ulah sok pokong yang ieu teh pun anak teh Astra Jinga ieu nu kadua dawala nu katiluna lagareng nah kunaon ieu teh salira teh anu mawi kaula teh nuju kengeng Katunggara nuju aya nu dipilari milari naon milari nu janten salaki layona aya nu maling aya nu nyabet tina lahunan kaula layon pun bapa tos maot aya nu nyabet pulang aya nu nyabet kumaha sun aya nu mau saha nu maokna nyabang saat aya nu maokna bisa kan kumaha ya teh mang teh anteu kumaha da abdi moal pati-pati jangjang jengjeng neangan lamun nyaho nu maokna oh nya ai jenengan anak tuang rama teh saha Semar jenengan nama
Semar kurang Senin wadal nanti Sabtu nyong kayaknya Sabtu sih Ahad sih Ahad Minggu sih Dupi marga lantaran anak pupus teh kunaon anu mawi nuju teu damang kurang ragas pisan kantun tulang we sareng kulit daging we gegedena Mas kira pakai no. Eta sugan tanah aya. Samemehna tuang rama aya nu nyana. Sugan aya kejadian naon? Anu mawi kulan sumping tamu duaan karo rompok teh. Maksud aya nu hiji bade ngalah nyawa pun bapa mastakana bade di ruang di alun-alun. Cenah kanggo tumal wabah kasakit anu sumramah ka nagarana di nagara Majeti bangsa jin ai hiji deui ti nagara Giri Kadasa eta mah sanes bade nganiaya namung bade ngamumule bade didamel puputon cenah abdi deuk dijieun tua kampung ditu ataupun lanceuk bade didamel konektor kereta api ditu kitu pulang temahna eta nu dua tamu teh diadu dombakeun ku abdi. Eleh hiji, aya nu hiji deui nagih ka abdi teh. Kang lamun kitu mah lamun bisa mamaehan ieu nu diiket kop, lamun teu kitu teu bisa. Ya, nah. Sing ngarepan ku pun lanceuk rubuh. Oh, itu rubuh ku pun lanceuk. Kajadian mabur kulan. Atuna nuju kitu pun biangot seak, pun bapak lapur di kebon salak. Maot deh teuing nuju dina lahunan jo aya nu nyabat kulan tah kitu meureun bisa jadi ku eta dua jelema anu datang mawi teh oge upama kaula nulungan kinten-kinten aku mah atuh kaya waglanana kalintang bingah anu tara papadana upami seuk salira uning galih luntur kolbu gelis anu gelis kaula ridho kaula nyangah tugas ti maha guru wajib tulung tinulungan istilahna nulung kanu butuh dalang kanu susah mere kanu daek ngantri kanu sieun ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeuleun Beres kaula sepiing pamrih istubah ka Bumela mang hayu babarengan jeung kaula urang susul we ka nagara naon nagara Pulau Majeti sareng nagara Giri Kandasa Giri Kadasa. Hayu babarengan jeung kaula. Ngan mang kudu ngaku dulur ka kaula nya. Nya nuhun atuh. Salira bakal diangkan pribuan ku kaula. Kade mah ulah lalawara culik kitu nya. Nya. Beda peletetna jelema teh ya. Betak kudu alus rara trewet teh kagra. Nya rada lingas panona ka emak kitu. Malum marana ngora teh atuh. Nya Beres kan. Ada mama teh hese kari make lipon setip atuh. Rara trewet sih abdi kageur kagigir geura. Cing hati-hati badarinatna ieu budak teh. Komo ka abdi mah jiga bogoheun pisan ka. Kasaha. Ka kuring kitu. Kiceupna oge. Eta galing-galingna jiga beu kuring nya kitu. Ya, nanti galing belakang. Cing waspada we mah. Hayu urang babarengan jeung kaula menuju ka nagara Majeti apakah nagara Giri Kadasa? Nu mana nu leuwih teu ditincak? Ai saya nama ieu we kulan kanu bade ieu ngarawatan heula. Ka Pulau Majeti heula urang tangtoskeun nah aya dinya atanapi teu aya. Sae. Pribuan, mangga urang sami mios. Teu kapino damel ngiringan. Tah wargi sakitu heula bagian anu kalimana Sang Hyang Permana Jati anu disangakeun ku Kidalang Haji Ade Kosasi Sunaria. Sumangga wargi sadayana tiasa ngadawukeun lajenganana bagian kagenep di YouTube Seni Budaya SGP. Hatur nuhun ka wargi sadayana anu tos mika cinta mika deudeuh kana seni wayang golek sareng parantos ngarojong channel YouTube Seni Budaya SGP. Salam sehat, salam seni budaya Sunda,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.